Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal kafira sareng sanyanyana jalma kafir, wal munafiqa sareng jalma munafik, wasyaqiyya sareng jalma anu cilaka, idza hadara di mana-mana datang hum ka eta jalma kafir, jalma munafik sareng ka jalma anu cilaka teh saha nu datang teh al mautu nyaeta maut, nuzila maka turun eta si maut alaihim ka jalma kafir, jalma munafik sareng jalma cilaka. Wa ayyasarihi sareng ti palih kiri na itu si jalma kafir, malaikatul adabi eta aya malaikat adab atanapi malaikat anu tukang nyiksa. Kumaha eta rupana malaikat tukang nyiksa teh? Sudul wujuhi hideung mukana, zurraqul uyuni sareng matana molotot. Ya Allah. Wa ma'ahum sareng sarta malaikat adab teh libasun pakaian minal adabi tina pirang-pirang siksa. Fayajlisuna kemudian caralik itu malaikat teh ba'idan bari jauh, minhu tisi jalma kafir anu rek maot teh, hatta dugika yaji'a dongkap malakul mauti malaikat maut. Ialah kaayaan jalma kafir, jalma munafik sareng jalma anu cilaka ketika ajalna geus deukeut. Dihadiran ku maut anu rupana pikasieun jeung dihadiran ku malaikat tukang nyiksa anu rupana hideung bari molototan ka eta calon mayit. Ieu malaikat teh bari mawa pakaian tina pirang-pirang siksaan. Cara ricing bari molototan ka eta calon mayit ya nunggu instruksi ti komandanna nyaeta malakul maut. Wa idza jaa sareng di mana-mana parantos dongkap malakul mauti malaikat maut ahadam minhum kasalah sahiji di jalma kafir atawa jalma munafik sareng jalma nu cilaka teh qoma maka nangtung eta malakul maut baina yadaihi di hadapan calon si mayit ala suratim muhibatin dina rupa anu sangat pikasieun. Naudzubillah min dzalik. Summa taqulu kemudian ngomong nafsu dalika syakhsi ruhna itu si jalma nu rek maot teh man anta saha anjeun wa ma turidu jeung rek naon anjeun ka dieu. Ya Allah, mungkin nanya seperti kitu teh bari kaayaan sieun kusabab nempor rupa malakal maut jeung malaikat adab anu pikasieun. Fayaqulu maka terus ngucap malakal maut, ana malakul mauti, yeuh kaula teh malaikat maut teh,
alladzi ukhrijuka minad dunya anu bakal ngaluarkeun anjeun di alam dunia. Wa aj'alu sareng kaula bakal ngajadikeun waladaka ka anak anjeun yatiman sebagai yatim. Wa zaujataka sareng kaula bakal ngajadikeun pamajikan anjeun armilatan sebagai randa. Wa malaka jeung bakal ngajadikeun harta anjeun maurusan anu diwariskeun baina warasatika di antara ahli waris araranjeun. Alladzina anu mana eta ahli waris anjeun teh la tuhibbu anjeun teresep ka eta ahli waris fi hali hayatik ketika waktu anjeun hirup. Maksudna ieu malaikat bakal ngajadikeun harta-harta calon si mayit jadi warisan pikeun ahli warisna anu mana waktu keur hirup nama ulah dicokot eta harta pan. Lemah kopet mah kitu pan. Keur hirup nama saperak oge hese ngaluarkeun duit najan ka anak. Pikeun ngebiayaan sakolana, pikeun ngebiayaan ngajina hese sakitu duit boga oge 1000 perak sapoe pikeun mayar ngaji ge hese embung mayar. Tapi ketika ajal geus paeh tong boros 1000 kabeh hartana bakal jadi hak waris pikeun ahli warisna. Denge tak sia. Hehehe. Sekaroret dah ikal ngaji mah. Embung mayar ngaji teh. Teu cenah teu kudu mayar ngaji mah. Ngaji mah teu kudu mayar. Tapi ustad lagi lain malaikat meureun. Butuheun dahar, butuheun biaya jang operasional ngaji. Tak kudu infak. Samemeh harta anjeun direbut ku malakal maut, hayo geura pakekeun sedekah, geura pakekeun infak pikeun jalan fisabilillah. Wa innaka sareng sanyana maneh lam tuqaddim henteu miheulakeun, henteu ngutamakeun khairan kana kebaikan linafsika pikeun diri maneh wala li akhiratika jeung henteu ngutamakeun pikeun kebaikan akhirat anjeun. Al yauma maka dina poe ieu jitu kaula datang ilaika ka anjeun li aqbidha ruhaki pikeun nyabut nyawa anjeun. Etalah nasib jelema-jelema anu embung ngutamakeun kebaikan pikeun dirina, embung ngabela agama Allah waktu ke di duniana, embung miheulakeun kepentingan pikeun akhirat, maka bakal dijejeleh ku malaikat maut ketika nyawana samemeh dicabut ku malaikat maut, dicarekan heula bebeakan pek. Ayeuna maneh bisa ngeles kita impak muludan hese, kita impak jangka anak yatim hese, ayeuna mah loba alasan maneh itu teh lah ieu teh lah hayo nyieun alasan ke wani mah hareupeun malak maut meureun hayang tampiling mah malaikat maut, tampiling malaikat maut teh pikiran. Maka samemeh dicarekan ku malakal maut, yuk urang gunakeun nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang pikeun kepentingan agama Allah, pikeun sedekah, pikeun infak, ulah sampai ka ari udud sapoe sabungkus mampu tapi infak ka anak yatim sapoe 1000 teu mampu. Awas dihajar ku malaikat maut
beak sia teh udud teh dua selop lebih ke modal ripuh teh maneh. Fa idza asma'a maka ketika ngadenge bihi kana ucapan malakal maut sahsun itu si jalma anu rek paeh teh hawala maka terus malingkeun wajahahu kana wajahna itu si jalma ilal haiti kana tembok saking kusieun ningali rupa malaikal maut barejeng nyarekan ka urang barejeng molototan rupana pikasieun urang malingkeun wajah embung nempo ka malakal maut tapi fayaro maka terus katingali ku eta si jalma malakal mauti malaikat maut ko iman bari nangtung baina yadaihi dihareupeun eta si jalma payuhawwilu maka terus si jalma memalingkeun deui wajhahu kana beungeutna eta si jalma ilal janibil akhar ka arah anu lain fayaro maka ningali malakal maut ka malaikat maut baina yadaihi dihareupeun eta si jalma qaiman bari nangtung najan ngabalieur ka mana wae oge ka arah mana wae oge tetep malakal maut bakal nutur-nutur ka si jalma anu rek paeh. Ya Allah. Fayaqulu maka terus ngucap malakul mauti malaikat maut alam ta'rifuni hei ulah sok pura-pura apakah maneh teu kenal ka kaula teu nyaho kitu ka kaula ana malakul maut yeuh kaula teh malakal maut teh alladzi qabidtu ruha kaula yeuh anu nyabut ruh walidaika kedua orang tua anjeun nini aki jeung buyut-buyut anjeun karuhun anjeun kabeh ge dicabut nyawana ku kaula wa anta tanduru ilaihima sedengkeun anjeun nyaksikeun kana kejadian eta walam tanfa'huma tapi anjeun teu ngambil manfaat teu ngambil pelajaran tina eta kejadian paneta kalakuan urang minang pisan nepo jelema nu maut tapi urang teu bisa ngambil pelajaran sugan aya nu maut tatangga hiji urang ngadadak jadi daek tahajud jadi daek duha jadi rajin ngaji rajin salat ka masjid henteu mana-mana tetangga nu maut nu dihitung teu penuh di dagona pamerekna jometna bolongan urang eta we urang ngambil manfaat teh jomet maksud ngambil manfaat ti dieu mah lain ngalah jometna burung tapi urang kudu daek ningkatkeun amal ibadah setelah nyaksikeun atawa ngadenge jalma anu maut naon sebabna sebab urang ge bakal paeh. Kemudian ia malakal maut nyarita deui ka si jalma nu rek paeh teh al yauma dina poe ieu akhidu kaula rek nyabut ruhaka kana ruh anjeun sehingga nyaksikeun auladuka anak anjeun wa aqribauka jeung kerabat-kerabat anjeun wa rufaqauka jeung sahabat-sahabat anjeun hatta yantasihu supaya maranehana menang nasihat minka ti anjeun al yauma dina poe ieu. Ya Allah, mudah-mudahan urang termasuk jalma-jalma anu bisa ngambil manfaat tina kematian orang lain. Ulah sampai ngambil manfaat berupa dohiriyah na hungkul, berupa duit na hungkul, lumayan cenah anu paeh ya kuliah kuli ngamandikeun
kuli nyolatkeun, kuli ngahadiahkeun, kuli ngaji, eta manfaat dohir. Tapi manfaat anu sabener-benerna nyaeta urang bisa ngambil nasihat tina si mayit sehingga urang mampu ningkatkeun amal ibadah, sabab urang oge pasti bakal nuturkeun maut sarua jeung jelema eta. Kemudian ieu malakal maut teh nyarita deui wa ana malakul maut ieu sing nyaho kaula teh malakal maut teh alladzi qad afnaitu kaula nu geus ngancurkeun minal quruni madiyah dimimiti zaman baheula. Ngancurkeun saha man huwa anu eta jelema aksaru lebih loba kuwatan kekuatanana minka tibatan anjeun. Wa aksaru malan jeung hartana lebih loba min malika tibatan harta anjeun. Wa aksaru waladan jeung leuwih loba anakna min auladika tibatan anak anjeun. Maksudna ieu malakal maut mere nyaho tentang kegagahanana ka calon si mayit bahwa malakal mautlah anu geus ngancurkeun umat-umat baheula, anu mana umat baheula eta leuwih kuat tibatan anjeun, leuwih loba hartana tibatan anjeun, leuwih loba budak ngaget tibatan anjeun. Eueuh kasieun sugan imam malaikat maut rek nyabut jelema pek anak ngaloba sieunun bung aing moal jadi sieun diserang ku anakna teu cabut bae. Sugan imam pangkatna luhur malaikat nyabut nyawana sieunun henteu rek jenderal rek naon ge dicabut ku malakal maut. Sugan cenah imah hartana loba bisa disogok malakal maut sehingga terjadi nyabut nyawana teu bisa disogok. Etalah kegagahan malakal maut anu ditugaskeun ku Allah pikeun nyabut nyawa setiap manusia. Setelah malakal maut ngabejakeun kegagahanana ka calon mayit, summa yaqulu kemudian ngucap lahu ka calon mayit malakul mauti malaikat maut, kaifa ra'aita dunya, coba bejakeun ka kaula kumaha pendapat anjeun tentang dunia. Payaqulu terus ngucap eta calon mayit ya, ra'aituha kaula ningali kana dunia makarotan eta tempat nipu daya, godarotan tempat pengkhianatan. Geus karasa ayeuna mah ku genggerongna si horeng dunia teh tempat tipuan doang jeung tempat pengkhianatan doang, sehingga ayeuna manehna ripuh kusabab di dunia nah resep ngudag-ngudag dunia poho kana akhirat. Summa yakhluqullahu ta'ala kemudian Allah nyiptakeun dunia kana dunia ala suratin kana hiji rupa, dijadikeun taharta anu geus dikumpul-kumpul teh ku urang selama waktu di dunia, maka dirupakeun ku Allah Subhanahu wa taala dihadirkeun eta dunia ketika urang sakaratul maut. Fataqulud dunya kemudian nyarita eta si dunia teh ngomong eta dunia teh anu berang penting ku urang diudag-udag belaan poho kana salat belaan poho kana ngaji terus-terusan neangan dunia teu eureun-eureun. Kumaha eta cek dunia, ya asi hei jalma anu tukang maksiat, ama tastahyi anta
nah maneh teu era adnabta fid dunya anjeun geus ngalakukeun dosa waktu teu di dunia walam tamna jeung teu nyegah nafsuka diri anjeun anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat dijejeleh deui eta si calon mayit tea ke dunia nasihat era waktu di dunia ngelakukan dosa melulu berang penting belaan nipu belaan ngawadul belaan teu salat neangan dunia nah era eta maneh kok teu bisa si diri maneh nyegah tina pirang-pirang maksiat innaka sanyanyana maneh tolabetani neangan ka kaula wa ma tolabetukah padahal kaula mah teu neangan maneh neangan maneh kunaon maneh kasakusuk barang penting terus-terusan neangan kaula kuat nepi ka poho kana dunia teu paduli halal haram walam tufarriq jeung teu ngabedakeun baina halalin wa haramin antara halal jeung haram digabres wae sia demi meraup keuntungan dunia sebanyak-banyak donanta sehingga anjeun nyangka annaka bahwa anjeun la tufarriqud dunya moal pisah jeung dunia seolah-olah ieu jagat nu aing dipentas zakat embung dipentas sedekah embung kusabab rumasa eta dunia meunang kesangna manehanana padahal hakikatna mah eta meunang rezeki di Allah Subhanahu wa taala manehna terlena dengan kehidupan dunia sehingga manehna lupa diri poho jeung manehna nyangka moal papisah jeung harta bandana fa ini cek ieu dunia maka kaulah bari atum berlepas diri min kati anjeun wa min amalika jeung tina perbuatan anjeun teu tanggung jawab kaulah ayeuna cek dunia baheula maneh kurusukan neangan kaula berang penting ayeuna kaula teu tanggung jawab atas semua perbuatan anjeun ketika ieu harta ngajejeleh tea ka calon si mayit anu kafir anu munafik jeung anu cilaka tea wayaro bari jeung manehna nyaksikeun malahu kana hartana eta si calon mayit tea qad waqa'a geus jatuh pimilki ghairihi kana pemilikan orang lain mobil anu dipikannya geus jadi milik waris geus jadi milik hak waris pamajikan anu geulis nu beurang penting diemple-emple dibelaan beurang penting ayeuna geus jadi bakal jadi milik batur imah gedong tingkat sababaraha tingkat meakeun sabaraha miliar nu baheula mah dinyaah-nyaah aya sireum asup oge teu meunang tapi ketika ajal geus datang si horeng eta teh kabeh jadi milik batur geuning ya Allah eta urang nyaksikeun kitu bari urang dijejeleh ku harta urang teh fayaqulul malu terus ngucap ieu harta anu geus dikumpul-kumpul teh ku urang bari jeung teu dipake ibadah ya asi hei jalma doraka jalma tukang maksiat kasabani anjeun tos neangan kaula bi ghairi haqqin dengan tanpa hak walam tasrifni jeung henteu ngagunakeun kaula dina jalan anu bener walam tatasaddaq bi jeung anjeun henteu nyedekahkeun kaula alal fuqara'i ka jalma-jalma fakir wal masakin jeung ka jalma miskin al yauma dina poe ieu qad waqatu
sungguh kaula geus pindah atawa geus jatuh fi milki ghairika dina milik orang lain. Ya Allah, kabeh ieu harta bakal ngomong ti mimiti TV HP nu dikumpul-kumpul ku urang teh. Imah kabeh bakal ngomong lamun eta teu dipake kana ibadah. Bakal nyiksa ka urang, bakal ngajejereh ka urang. Waktu urang sakaratul maut cek HP teh hei jalma doraka baheula sia neangan HP kuat ngiridit sia hayang HP tapi ku anjeun kalakah dipake teu henteu dipake kana jalan bener. Coba lamun meuli HP dipake ngerengkeun dakwah mau dakwah Kang Herman mah pan lumayan eta dipake kebenaran. Tapi lamun meuli HP na dipake kebenaran mah dina HP na gambar ngaji Quran jika Pak Udin Quran melulu, kitab melulu na HP na dibaca mah tara sih biara doang. Walam tasaddaq bi alal fuqara'i wal masakin jeung anjeun baheula koret teu daek sedekahkeun teu daek nyedekahkeun kaula ka jalma fakir jeung jalma miskin beak teu jeleh tapoe eta. Ayeuna mah tuh tempo ku anjeun harta anu ku anjeun dinyaah-nyaah, harta ku anjeun anu dikoretkeun tia baheula ayeuna geus jadi milik orang lain. Wa dzalika jeung kejadian seperti kitu teh qauluhu ta'ala eta firman Allah Ta'ala dina surat As-Su'ara ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dauhan Allah dina Al-Quran yauma dina poenan la yanfa'u henteu manfaat malun harta wala banuna jeung teu manfaat anak-anak araranjeun illa kecuali man jalma atallaha anu datang ka Allah anu kembali menghadap Allah biqalbin salimin kalawan hate anu bersih. Nu matak harta teh ujian, anak oge ujian. Anu lamun urang teu bisa mawa mah matak mopohokeun ka Allah. Nu matak ieu harta bakal ngahisab ka urang lamun teu dipake kana jalan anu bener. Anak oge bakal ngahisab lamun kurang teu dididik kana jalan anu bener. Teu dididik ngajina, teu dididik cara salat, teu dididik cara hudu, teu dididik tauhidna dan lain sebagainya. Eta anak engke bakal ngahisab ka urang, bakal ngadudut ka urang ka neraka jahanam. Saha nu salamet illa man atallaha biqalbin salim, kecuali jalma-jalma anu ketika kembali menghadap Allah hatena bersih, ikhlas, tulus. Nu matak buru-buru urang tobat mumpung aya keneh kesempatan. Doakeun oge mudah-mudahan Kang Herman sing jadi jalma anu bisa tobat,
sing jadi jalma anu bisa maut husnul khotimah bari mawa qalbin salim. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk jalma-jalma anu bahagia dunia sareng akhirat. Sawaktos ieu jalma nu keur sakaratul maut teh ngadengekeun panyarekna harta, ngadengekeun panyarekna malaikat maut, kacida hanyakalna, kacida sieuna jeung kacida banget pisan sedihna. Fayaqulu maka terus ngucap etas jalma calon mayit dia dina waktu sakaratna, Rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Rabbi, duh Gusti Pangeran abdi, balikeun deui abdi ka alam dunya supaya abdi ngalakukeun amal soleh anu baheula ku abdi ditinggalkeun. Ayeuna mah bener-bener engke mah kaula rek tobat, rek sedekah ka yatim, rek sedekah ka fakir, rek salat bae, gawe malah saala kadarna bae meunang dahar, saala kadarna we ka beuli mobil, saala kadarna we ka beuli kapal, sarua aya teu burung. Nafsu jelema dalam teh mah dibalikeun di ku Allah ge pasti kitu-kitu kene moal aya cagerna ieu lamun ku Allah teu diberi taufik mah. Ketika ieu jalma nu keur sakaratul maut ya menta dibalikeun deui ka alam dunya, fayaqulullahu ta'ala maka ngucap Allah Subhanahu wa ta'ala, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal geus datang, la yastakhiruna sa'atan moal bisa diundurkeun deui sanajan sadetik, wa la yastaqdimun jeung teu bisa dimajukeun deui. Masya Allah, kesempatan tobat didinya. Summa yakhudu, kemudian nyabut malaikat maut ruhahu kana ruhna itu si jalma nu keur sakaratul maut teh. In kana mukminan, lamun aya eta calon mayit ya jalma mukmin, ala sa'adati pastina bakal bahagia. Wa in kana kafiran, tapi lamun eta nu jalma sakaratul maut ya jalma kafir, au munafiqon atawa jalma munafik, ala syaqawati pastina bakal cilaka. Kejadian eta teh ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ulah kitu sakali-kali anjeun ulah kararitu, inna kitabal fujjari kana sesungguhna buku jalma-jalma anu doraka, lafi sijjin eta disimpen tina sijjin. Si horeng catatan-catatan maksiat seluruh jalma eta disimpen ku Allah tina sijjin. Naon cenari sijjin teh? Lapat sijjin teh nganggo wajan fa'il, berasal tina kata as-sijni, anu hartosna secara lugat nyaeta kesempitan. Tapi saur ahli tafsir dina kitab Ibnu Katsir, ari sijjin teh nyaeta suatu tempat anu sangat
pikasieun penjara anu abadi anu kekal jeung siksaan anu sangat menyakitkan. Teras dina tafsir Ibnu Katsir oge aya pendapat ulama bahwa sijin eta tempatna aya di handap perut bumi lapis ketujuh. Nah, etalah sijin. Tapi aya deui nu berpendapat bahwa sijin teh nyaeta ngaran satu sumur anu aya di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab.